Jangan maraneh ibu-ibu boh bapak-bapak mun menang bansos tampanan mun henteu tong murukusunu tong jubras-jebris ka desa ai kamari nyen status cek aing oge nya hidup ini dunia ini berputar giliran diputarkeun ge ti desa eta karek sekelas desa anu muterkeun sia komo lamun anu sekelas dunia meureun muterkeun sia mentak geus jangan maraneh anu sok ngomong hidup ini dunia ini berputar geus ayeuna mah tong sok nyari status gitu ganti hashtag na kumana ku hashtag hayu urang ngawadang geus moal balik gitu aing mah sok mang nyeri hatekeun pajarkeun teh anu meunang teh cenah bansos teh nu beunghar deui anu lega deui sawahna tong sok didenge da eta mah kabawakeun ku batur kalina hanya sebuah kata-kata da ayeuna mah nya pamarentah ge teu survei ka masyarakat mah nya kitu tah heuh sia mah ku perkara bansos ge meni geus riweuh heuh ai kamari nyen status cek aing oge nya hidup ini dunia ini berputar giliran diputarkeun ge ti desa eta karek sekelas desa anu muterkeun sia komo lamun anu sekelas dunia meureun muterkeun sia